Mang, kenaon? Kerenyan tali. Tali lah. Nah, rese tali laki jeung tali ya. Kade lalaunan ieu power etana hinisna. Heuh nya tapaur ieu tara launana jeung tali teh. Leuleuk-leuleuk. Tah ieu teh namina teh Mang Acu. Tah di Ciheulang mah aya tradisi unik. Lamun aya nu hajat teh ieu ku jalmi ieu anu sok nguriling ka setiap RW sa RW sabaraha RW gitu tah. Sabaraha RW mang di dieu mang? 2 RW. 2 RW. 2 Tah. RW genep RT lah. Tuh 2 RW teh. Jadi lamun aya nu hajat tara ku undangan. Tah ieu khusus orang teh kawa aneh lucu gitu nya. Jadi setiap rumah teh didatangan bahwa ada aya nu naon teh, aya nu hajat si anu. Tang kita teh nguriling ke setiap rumah, nguriling kabeh teh aya 2 RW teh nguriling. Tapi aneh teh dararatang gitu alus teh. Lucu gitu. Tah jadi lamun anu di luar karek ku undangan. Lamun di Karampung mah ku ucapan khusus. Jadi orang-orang teh geus apal we lamun datang orang ieu wah pasti undangan nanya. Pasti aya undangan ya saha deui ieu undangan teh. Gitu. Daratang. Nanyakeun di jalan teh. Di jalan teh. Pasti we ieu mah cenah. Odok undangan nya cenah lamun leumpang teh. Padahal henteu tiap undangan wae nya Mang nya. Udah keluar imah teh, lamun keluar imah teh langsung pasti undangan cenah ieu. Kadang-kadang geura ari bobodohan geura hayang diuleum teh. Aya teh ponyaan rusdis geura. Tempo teh undangan nanyakeun nya. Ari aya amek-amekan geura. Ari aya duh Mang cenah geus lieur ieu geus tilu cenah nya cenah gitu. Sabaraha eta Mang di berena Mang teh teh? Di lamun nguleuman tadi bayar gitu kudu hajatna. Anu tergantung boga hajat dari eta mah. Tergantung boga hajat. Kadang sok dibayar sabaraha teh teh? Aya nu merena mah ari aya nu 200, aya nu 2,5 teu ieu gitu lah. Oh nya henteu nentunya. Tentu. Tuh. Teu ditargetkeun. Alhamdulillah tuh. Henteu baraha jam 2 jam doang paling ge nya geus 200 tuh. Alhamdulillah. Nah, 2 jam. Genep jam ngeulingan 2 RW teh. Oh, meureun sare sakeudeuh 4 jam meureun gitu. Lobana ge ngobrol apa. Oh, jadi lamun setiap ka imah teh ka dieu heula. Ngobrol heula, Udud heula cenah. Ngopi heula. Tuh sare. Sare. Tajung sare. Oh, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya segitu ge. Nyalah. Masih kene aya nu ngadenge gitu. Nya. Nah gitu tradisi di Ciheulang mah lucu gitu nya. Unik.